inna asrahul hayat lantaran aya kahirupan di dinya setiap anu ditendenan eta pasti hirup disebut maul hayat. Maul hayat teh meureun bahasa Arab mun bahasa urang mah cikahuripan. Urang lamun kuari zara ka Syekh Abdul Muhib Pamijahan di dinya teh aya kopeah bladi tunaya cikahuripan. Mun urang nginum eta moal paeh-paeh. Di Garut ke kuari maya cikahuripan keur kula mas santren di Garut banae kurang kagodog tilok aya cai kahuripan dasar pagawean urang Garut tupatipuna bisaan jasa ngaleos urang kabelah kadinya set bae aya cai disebutkeun gunjana cikahuripan aju jelema percaya bae padahal mah nginum cai eta teh kuduna mah teu pae-pae jamodar Cikahuripan unggal pangjarahan aya cikahuripan ya Allah ya Rabb aya ge Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam ku Gusti Allah pernah dibukakeun di hiji gunung begitu dibukakeun hijab tak naon ieu cak Kangjeng Nabi Khidir cek Gusti Allah cikahuripan maksudna mun maneh nginum moal maot-maot ke maot-maot terakhir aju abdi ieu dibukakeun hijab maksudna deuk naon inum ku anjeun salah sahiji makhluk aing nu ku aing moal di maotan ke terakhir diinum ku Kangjeng Nabi Khidir lek datang ka kuari hirup bae kitu keneh Kangjeng Nabi Ilyas bisa kiai urang lamun hayang manggihan cikahuripan atuh lain bisa-bisa deui gampang kumaha carana diwirid masyaallah babari jasa wirid kumaha cenah ngawiridna diwirid bismillah ulah eureun-eureun terus bismillahirrahmanirrahim ulah aya ribuan ratus ribu jutaan terus eureun pae ge lain cikahuripan modal rahasia Allah tawa gedogeng Kangjeng Nabi Sulaiman teh kapantep anu jelema geus aki-aki kieu geus kicep bepegang can caritana bae barang ditanya geus sabaraha taun ya oh abdi bacana geus ribuan tahun itu pae-pae teu daegeun pae emang goron gara-gara nama lah cenah nginum cikahuripan aju ieu kumaha kuari betah hayang pae sak ngada hayang pae teu daek pae-pae eta nginum cikahuripan mah teu daek pae di mana eta cikahuripan ayana memeh urang asup ka sorga aya haud Kangjeng Nabi di belah katuhuna aya maul hayat ketika urang mandi di haud Kangjeng Nabi memeh diberangkatkeun ka sorga nginum cai eta heula moal paeh-paeh abadal abidin wa amadal amidin engke bae di sorga urang cenah bakal asal nu teu ngridit insyaallah aduh cek ge nu ngridit mah wallahu a'lam ieu Gusti Allah Maha Kuasa Allah